Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami Abdi Kire Fitri ti kelas 11 IPS 3. Puji sareng syukur hai sasarengan urang sadaya haturkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kumargi dina ieu wartos urang sadaya dipasihan kasehatan lahir jeung batin. Dina ieu wartos abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna kebersihan jeung kasehatan. Dina ieu waktos abdi bade ngadugikeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Urang sadayana kedah atawa wajib ngajaga lingkungan tina sagala panyakit. Urang kedah ngalaksanakeun bersihan awak atawa ibak jeung memersihkan meh kahindar ti panyakit. Jeung ayeuna lamun henteu ngalaksanakeun kebersihan bakal babari beunang virus. Virus eta disababkeun kasehatan nu goreng tiasa dipancarkeun ngalewatan batuk sareng bersin. Saupami sadi dinten urang ngajaga kebersihan awak urang bakal bersih atanapi suci tina sagala kokotor. Bersih teh hartosna bersih suci diri urang sareng lingkungan sabunderan urang. Kedah mika cinta kana kebersihan sangkan hate ge suci sareng bersih. Hadirin sadaya cekap sakitu nu kahapitur. Pamungkas ti abdi bilih aya kalepatan atanapi kecap kirang larapna. Mugi kersah kahapunten. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.